Ada ieu teh hiji pasal Bima dina ngajelaskeun lapad manapi wala jeung la napi walata jeung lapad lata wa in jeung lapad in inapi wa in jeung lapad inapi al musyabbihati anu nyerupaan itu anu kabeh al musyabbihati anu nyerupaan itu anu kabeh belaisa kana lapad laisa matak dengaranan musyabbihate eta lapad anu kabeh anu tadi maknana napi kabehanana akur jeung lapad laisa. Jadi makna napi la napi lata napi in oge in napi itu maksudna. Mata al musyabbihati itu jamak muannas berarti anu tadi anu opat kabehanana bilaisa nyerupaan kana lapad laisa. Ya mana laisa u'milat maduna in ma'abaqan nafi wa tarki min zukin umilat diamalkeun imana laisa seperti amanah lapad laisa. Naon ma lapad ma napi. Naon ma napi dunain kalayan teu make in zaidah. Dunain kalayan teu make in zaidah. Ma baqon napi sarta tetepna napi. Wa tartibin jeung tetepna tartib. Sukina anu dikanyahokeun itu tartib. Sukina anu dikanyahokeun itu tartib. Fasabqa haru fi jarin aw zarfin kama bi anta niyan ajazal ulama wa ajaza kadinya heula wa ajaza al ulama wa ajaza sareng ngameunangkeun saha al ulama ahli nahwu sabaqo harfi jarin kana ngaheulakeun harap jar au dzarfin atawa ngaheulakeun kana dzarf kama bi anta ma'niyan seperti lapad ma bi anta ma'niyan ma henteu bi ka kuring anta ari anjeun manian eta anu ngamaksud manian eta anu ngamaksud raf'ama tufin bina kin abibal mimbandiman subin bima zamhai suhal walzam kemudian jala walzam jeung kudu ngamestikeun anjeun
Raf'a matupin kana rafa'na matub. Bilakin kulapad lakin au bibal atawa kulapad bal. Mimba di mansubin dina sabada kalimah anu dinasabkeun. Haisuhal kusakira bima kumanapi haisuhal kusakira-kira nempatan itu ma. Haisuhal kusakira-kira nempatan itu ma. Ya salah, bahasa barang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bima wala walata wa in mu'al musyabbihati bilaisa. Dina ieu pasal rek ngajelaskeun lapad ma, lapad la, lapad lata, jeung lapad in. Opat tanya. Ma, la, lata jeung lapad in al musyabbihati bilaisa anu nyarupaan kana lapad laisa dina pada maknana nafi. Jadi manafi, lana nafi, lata akur, lata teh nafi. Kan peda aya taan. Gitu. Tana nudukeun kana muannas. Lata in jeung inaun deui in nafi. Jadi ieu kabehanana anu opat manana berarti kumaha? Henteu dan naon? Dan nafi. Yes. Imana laisa umilas madunain umilat diamalkeun ma imana laisa ma. Lapad ma itu bisa beramal sapertikeun lapad laisa. Ingat kana lapad laisa. Lapad laisa itu akhwat lapad kenapa? Amalna sarfu awal isma wa tansibul khabar ngarupakeun kana isimna terus nganasabkeun kana khabarna. Tah ieu lapad ma ieu bisa sapertikeun lapad laisa. Dina pada manafi ieu bisa ngarupakeun kana isim, bisa nganasabkeun kana khabar, tapi aya syaratan. Gitu. Atawa tinggal di kana sarahna. Ngarana. Taqaddama fi awali babikana, taqaddama geus ti heula. Fi awali bab kana wa akhwatiha dina mimiti bab kana jeung akhwatna. Ana nawasihal ibtidai tanqasimu ila af'alin wa hurufin. Dina bab kana keur dijelaskeun bahwa amina wasih itu kabagi kana fiil jeung kana harap. Anapun kamari kana jeung akhwatna eta akan ngajelaskeun amina wasih anu kaluaran tina af'al. Atawa tina fiil. Ta ieu nama erek ngajelaskeun amina wasih anu kaluaran tina harap. Ta ieu teh kitu. Peda cek kamari pan kabagi dua, aya anu kaluaran tina fiil, aya anu kaluaran tina harap. Kaluaran tina fiil kamari geus dijelaskeun dina bab kana jeung akhwatna jeung babaturanana itu kabehanana kaluaran tina fiil. Ta ieu mah erek ngajelaskeun kana amina wasih anu kaluaran tina huruf. Berarti ya. Wasabaqu al-kalam tuh enggak dijelaskeun ku maksud itu. Wasabaqu geus heula naon al-kalamu nyaritakeun alakana wa akhwatiha kana lapan kana jeung akhwatna wa hiya minal af'ali an-nasikhati eta teh tina pirang-pirang fiil anu nganasah kana mubtada jeung khabar. Anasah teh nyata ngahapus kana hukum anu asalna ropa dijadikeun nasab begitu ngaranna dinasah hukumna. Wasayati al-kalamu ala al-baqi jeung bakal datang nyaritakeun kana sasesana nyata amina wasih anu kaluaran tina huruf nyata ayeuna teh. Wa dzakaru al-musannifu fi hadzal fasli nyaritakeun musannif dina ieu pasal minal huruf fi an-nasikhati tina pirang-pirang harap anu nganasah kisman yamalu amalukana kalayan bagian anu beramal sapertikeun lapad kana. Ta ieu teh kabeanana beramal sapertikeun lapad kana.
Naon bae harap eta wa ari itu huruf ma wala lata wa yin. Lapad ma, lapad la, lapad lata jeung lapad in opatah anu beramal seperti lapad kana atawa seperti lapad laisa. Matak disarupakeun kana lapad laisa sabab manana sama. Laisa teh nyaeta napi pa henteu, ma oge henteu, la oge henteu, lata henteu, yen oge henteu. Matak di dieu bahasana al musyabbihatu laisa anu disarupakeun kana lapad laisa. Amma ma anapun lapad ma falugatu Bani Tamim, maka secara luguh Bani Tamim ana la ta'malu syai'an. Sanyanya na itu lapad ma teh henteu beramal karena perkara oge. Henteu beramal sama sekali cek ulama Bani Tamim. Jadi ieu lapad ma beramal jeung henteuna aya dua ulama. Aya ulama Tamim, aya ulama Hijaz. Nah, cek ulama Tamim ieu lapad ma henteu beramal. Kulantaran teu beramal berarti moal aya khobar anu dinasabkeun kembalikeun kana mubtada jeung naon? Jeung khobar sabab henteu beramal. Cek Bani Tamim ngaranna ma tamimiyah. Tina Bani Tamim. Aya deui ke kaharupna dijelaskeun ngan urang ieu secara sifana seperti kieu aya 2. Aya deui ma Hijaz. Mahijajiyah ngaranna. Tah, ieu mahijajiyah cek ahli Hijaz ma itu beramal seperti lapad kana. Ngaranna mahijajiyah. Gitu. Jadi lamun cek Bani Tamim ngaranna ma tamimiyah itu beramal, lamun cek ulama Hijaz mah kumaha? Beramal seperti lapad laisa nyaeta anu dak dicaritakeun di dieu. Nah, tinggal digerak kana dia contoh. Fatakulu masaidun qaimun cek Bani Tamim, fatakulu maka ngucap anjeun masaidun qaimun, masaidun teu ari ki Zaid qaimun eta anu nang tungcing eta mana beramal teu. Henteu beramal da cek Bani Tamim. Fa Zaidun marfu'un bil ibtida, Zaid ngajadikeun mubtada diropakeun ku ibtida. Wa qaimun khabaru, qaimun khabarna. Nggak sesuai eta mah mubtada jeung naon? Khobar keterapan ku lapad ma. Wala amala lama jeung teu aya amal eta tetep 5 pikeun lapad ma. Bi syai'in minhuma tina perkara kana itu mubtada jeung khobarnya. Wa dzalika naon alasanana ieu Bani Tamim? Aya alasanana. Lianna ma harpun la yaqtasu. Sabab saanyanya lapad ma teh harap anu teu khusus. Teu khusus nya. Teu khusus teh sabab lapad ma ieu bisa masuk kana isim, bisa masuk kana fi'il. Matak dingaranan la yaqtasu. La yaqtasu teh teu naon? Teu khusus. Bisa abus kana fi'il, bisa. Bisa abus kana isim, bisa. Ieu anu jadikeun alasan ku Bani Tamim. Nah, liduhuli alal ismi sabab eta lapad masuk abus kana naon? Isim. Lahu ma Zaidun qaimun ta ieu teh ya. Wa alal fi'li jeung kana fi'il. Lahu ma yaqumu Zaidu ma yaqumu Zaidun. Ta mana pan mana fi terapkan naon ieu mah fi'il. Wa ma la yaqtasu fahaku alla ta'mal. Perkara anu teu khusus maka hakna henteu beramal. Itu. Perkara anu teu khusus maka hakna henteu beramal. Matak cek Bani Tamim mah ieu anu jadi alasanana. Anu jadi alatna perkara anu teu khusus bisa kaditu ka dieu itu tidak beramal. Lamun khusus mah nya masukna kana fi'il wungkul atawa kana isim wungkul maka itu bisa beramal. Lamun anu mukhtas cek ulama saha Bani Tamim. Kulantaran eta maka ditu ka dieu nya kana isim abus, kana fi'il abus maka tidak bisa beramal. Cek Bani Tamim eta alasanna. Gitu. Jadi masing-masing punya alasannya, punya alasan lah gitu. Nah, itu anu beramal. Ayeuna cek ulama Hijaz walau qata al Hijaz
Cek ari lugot al-hijaz i'mala ka amali laisa. Eta beramana lapat ma sapertikeun lapat laisa. Naon sababna? Lisyibhiha biha fi anna ina fil hali indal itlaqi. Sabab nyarupaanana eta lapat ma kana lapat laisa dina pada nganapikeun kana hal ketika mutlak teh henteu katerapan ku adawat anu khusus kana istiqbal atawa khusus kana hal nu kitu ngaranna mutlak. Jadi mutlak teh qaid sugan ieu jumlah ismiyana nudukeun kana hal peda aya lapat anu nudukeun kana hal henteu atawa ayeuna jumlah ismiyana nudukeun kana zaman istiqbal sabab aya lapat anu nudukeun kana istiqbal henteu ieu mah mutlak teh teu katerapan ku lapat anu nudukeun kana hal jeung kana istiqbal. Contoh pendidikan dia ma zaidun iman amsi amsi teh naon kamari Pak berarti zaman naon zaman madi tanu kitu ngaranna aya kaid zaman. Atawa ma zaidun qaiman godan berarti istiqbal tanu kitu ngaranna teu mutlak. Aya naon? Aya kaid gitu. Ta ieu mah indal itlaqi ketika naon? Ketika mutlak. Mata cek di dieu bi anna fil hal indal itlaq eta lapan laisa teh sabab lapan laisa keur nganafikeun hal ketika mutlak. Ketika mutlak berarti nudukeun kana zaman naon? Zaman ha. Zaman ha teh zaman keur naon? Keur ayeuna. Keur karandapan. Lain zaman naon? Lain zaman istiqbal. Yes, ya. Fayarfa'una biha al-isma maka ngaropakeun lapat ma kana isim wa yunsibuna biha al-khabar jeung ngasabkeun kana khabar sabab tadi teh nyarupaan kan lapat laisa. Ar laisa amana sapertikeun lapat kana. Beda-beda dina lapadna ngumpul, manana sama. Laisa oge naon? Henteu pas. Ma henteu laisa, henteu. Nahu orang contohan. Ma zaidun qaiman ma zaidun teu ari zaid qaiman eta anu nang tu. Mana isimna? Zaidun isim ma. Mana khobarna? Qaiman khobar ma. Tingkana naon eta? Tingkana serta ieu ma anu beramal. Nyata numutkeun ulama Hijaz. Gitu. Terus kumaha urang macana? Kumaha maneh we? Arek numutkeun ulama Hijaz, arek numutkeun kana Bani Tamim, teu naon gitu. Lamun Bani Tamim berarti rofa kembalikeun kana mubtada jeung khabar. Lamun ayeuna ulama Hijaz berarti sapertikeun lapar laisa atawa kana si khabarna dinasabkeun. Kalau Allah Ta'ala syair Al-Quran, wah iya kuat pisan ulama ahli Hijaz. Tingali ta diayatkan ku ayat Quran cukup Hijaz. Mana ayatan Bani Tamim? Wa ayatan. Urang mah ku kaidah. Cik Bani Tamim. Urang mah ku naon? Ieu ku ayat syair Al-Quran. Mana saksina? Nah, aya saksina. Ma hadza basyaro. Nah, ma hadza henteu ari ieu jelema basyaron eta teh. Ma hadza henteu ari ieu basyaron eta jalma. Itu cek saya teh. Cek jelema-jelema anu ningali kana Nabi Yusuf teh kamari teh apaan? Nabi Yusuf disikunaon datang. Salah Yusuf Ismail. Salah lain eta apaan gitu. Lain Yusuf eta mah angke belakangan cicing na panggung nakol we. Nah, geus aya Nabi Yusuf nu naon? Anu datang. Nah, ketika datang eta langsung mahada basyaru. Ieu mah lain jelema. Malaikat kieu mah. Gitu. Cek saha cek istri-istri ketika ningali eta Nabi Yusuf. Ku saking naonna? Ku saking kasepna meureunnya. Wa hadza basyaru wa qala ta'ala jeung daul ta'ala ma hunna ummatihim.
mahunna henteu ari itu pirang-pirang awewe ummahatihim eta pirang-pirang inung-inungna itu kau nah mana isim makna hunna mana khabar makna ummahatihim icik ulama sah ma'al hijaz kumaha cek Bani Tamim ma hadza basyarun cek ulama sah Bani Tamim ma hunna ummahatuhum cek Bani Tamim eta gitu. Kumaha urang mama we cek urang oge masing-masing busana mah punya hujah masing-masing geus lah eta antara lafaz ma jadi ma itu bisa beramal bisa henteu lamun aya nah henteu beramal berarti ngaranna ma tamimiyah Bani Tamim ulama Bani Tamim. Lamun makna beramal berarti ma hijajiyah ngaranna. Ngan pedah ma hijajiyah itu aya syaratan. Hayang naon teh? Hayang beramal teh. Hiji kudu aya syarat, kaduana kudu aya sirit. Eueuh sirit moal jadi. Syaratna mana? Tah, cek musannif di dia aya syaratan tah. Lakinna ta'malu indahum illa bi syurutin sittatin. Tetapi henteu beramal eta lafaz ma numutkeun ulama Hijaz kecuali aya genep syarat. Nah, aya genep syarat tan bae tah zakaru al-musannifu min arba'atan lah geus we 4 ulah teuing karunya bisi mabok cek musannif teh. Kurang rek dicaritikeun sabariji 4 ulah teuing. Kumaha si dapa mah eta mah si mabok geus we 4 kurangan. Bibir tuluy oge geus cengklak kumaha genep 4. Nah, mana bae nu 4? Ala awal arianu kaijina. Alla yuzada ba'da hain ulah ditambahan sabada ma lapad in zaidah. Ina in zaidah. Mata bahasana yuzadu pan yuzadu itu ditambahan. Berarti in zaidah. Teu meunang sabada in aya lapad in zaidah. Kumaha lamun aya fa in zidas batala amaluha di mana-mana ditambahan lapad in sabada lapad ma maka beramalna batala amaluha maka batal amalna. Nahu ma'in zaidun qaimun ma'in zaidun tu ari ki zaid. Nah, ina mah teu kudu dalogatan da inaon pan zaidah qaimun eta anu nangtung birofi qaimun kalayan ropa qaimun wala yajuju nasbuhu teu meunang dinasab wajaja dalika badum ngalieur deui jeung aya deui anu ngameunangkeun deui geus lah syarat kahiji ulah henteu teu beramal batal beramalna lamun aya lapad in hiji eta teu meunang ditambahan in sabada lapad ma mata cek dina tadi dina bait aya dunain kalayan teu make lapad in kitu maduna in teh mana mawungkul teu make lapad in hiji. Kadua asani nomor kaduana alla yantakidu annafi bila ulah batal napina ku lapad ila. Kitu. Si napina ulah dibatalkeun ku lapad ila. Sabab ila ieu mata ngabatalkeun kana napi. Tengok. Nau. Ma zaidun illa qaimun. Ma zaidun teu ari ki zaid illa qaimun angin anu nang tung cing ki zaid nang tung tawan teh. Gande. Ma zaidun teu ari ki zaid illa qaimun angin eta anu nang tung. Berarti ki zaid kumaha? Nang tung. Dibatalkeun ku naon? Ku ila. Jadi ya pan aya nafi. Geus nafi dikumahakeun. Diisbatkeun ketika nafi aya isbat kareupna aya ila berarti jadi isbat. Nafina bakal aya moal aya dan digagalkeun ku lafaz naon? Ila. Mata cek tadi alla yantakidu an-nafyu bi ila ulah dibatalkeun nafina ku lafaz ila. Tah aya dibatalkeun nafina ku naon? Ku ila.
aya mana pina aya tapi manana teu naon teu napi da kijena naon nangtung atana teu ari kijaid kecuali anu nangtung berarti kijaid teu naon nangtung gitu kan pedaan ke bekal lanjut ulama balaghah iya aya mana naon deui mana ikhtisar gitunya ngabersihkeun lah naon dibersihkeun lah kabehanana kakar digumakeun diisbatkeun majidun teu ari kijaidna illa qaimun angin anu nangtung jadi nangtung wungkul sugan nangtungna bari ngaheot teu sugan bari barang dahar henteu kitu jadi ieu ngaranna ikhtisar diringkes geus lah kayak eta mah beda deui naonna beda deui fana itu keur ngabasna kadinya ieu mah keur ngajelaskeun bahwa sinafina ulah dibatalkeun ku lafaz illa fala yajuju nasbu qaim maka teu meunang dinasabkeun lafaz qaimun teu meunang sabab batal dibatalkeun ku lafaz illa wa qauli ta'ala jeung aya dawan Allah ta'ala ma antum illa basyarum misluna ma antum teu ari aranjeun kabeh illa basyarun angin eta teh jelema-jelema misluna sapertikeun urang sadaya ta aya makna pi batal amanah batal sabab aya lafaz illa wa qali ta'ala jeung sapertikeun dawan Allah ta'ala wa ma ana illa nadhir wa ma ana jeung teu ari kuring illa nadhirun angin anu nyingsieunan cek kanjeng Nabi teh urang teh anu nyingsieunan ka maneh teh kitu kudu sieun neraka teh kawas kitu alam barzakh teh kawas kitu anu puak-pauk tah leungeunna bakal dikumaha bakal diragaji tah itu ngaranna naon nadhir disingsieunan ku sa kanjeng Nabi geus lah ieu contoh lafaz ma anu katerapan ku lafaz illa dua tasyaratna jadi hiji teu meunang dibarangan ku lafaz in dua teu meunang dibatalkeun ku lafaz illa matak dina bet bahasana ma'a bakon napi sarta tetepna naon napi jadi napina kudu aya lamun nafina eueuh berarti batal beramanah katilu asali suari anu katiluna alla yataqaddama khabaru ala ismiha syarat katiluna teu meunang khobarna diheulakeun isimna dipanderikeun bari khobarna lain dorob lain jar majrur teu meunang ya kumaha mun diheulakeun batola maka batal amalna batal fa in taqaddama wajaba rafu tuh di mana-mana diheulakeun khobarna isimna dipanderikeun maka wajib diropakeun duanana kembalikeun kana mubtada jeung khobar berarti si mana henteu beramal nahu ma qaimun jaidun ma qaimun henteu eta anu nangtung jaidun ari kijaid mana khobarna qaimun diheulakeun mana mubtadana jaidun itu geus kapanggih pan ari mubtada teh kudu kaluaran tina zat gitu samartabat jeung mausuf ada khobar itu samartabat jeung naon jeung sifat samartabatna teh matak ieu bisa dibedakeun ya bisa dibedakeun mana datanya jaidun mana sifatna nya kok eta qaimun jaidun anu disifatan ku lafaz qaimun fala taqulu ma qaiman zaidun maka teu meunang ngucap anjeun kana lafaz ba qaiman zaidun itu hukumna teu meunang sabab batal si khobarna diheulakeun fa in kana dzarfana jarona majrurun faqaddam tahu faqwata kumaha mun teu ayeuna anu kaluaratna dzarf jeung jar majrur maka eta aya anu ngamenangkeun aya anu teu ngamenangkeun sabab teu ciri tingali faqwata maka ngucap anjeun ma fi dari jaidun ma teu aya fi dari eta tetep dijaro ima jaidun ari ki jaid aya mana fi aya mana khabarna
dari mana mubtadana Zaidun. Nah fi dari eta tingkah ropa lamun makna henteu beramal. Lamun mana beramal berarti fi dari tingkah nasab. Kaciri teu nasab jeung ropana teu kaciri. Da ieu mah kaluaran tina jar majrur. Dan mahana berarti dina segi lafadzna. Jadi bisa ayeuna, bisa mata kieu, bisa dikebekal aya kana dasarana terus dibaca terus. Itu bisa ayeuna beramal bisa henteu. Lamun teh mah ayeuna si khobarna kaluaran tina dorob atau jar majrur. Tapi cek musannaf itu bisa beramal. Lamun si khobarna kaluaran tina jar majrur atau dorob. Wa ma indaka amrun. Contoh deui. Wa ma indaka jeung teu eta tetep disandingan anjeun amrun ari Omar. Nah, ieu keur gambaran beramal ieu teh, nya. Kan beda teu kaciri beramalna. Da khobarna oge kaluaran tina dorob jeung jar majrur ngan beda dina mahana berarti mahana sab dinasabkeun ku lafaz ku lafaz fakhtalafu. Nah fakhtalafan nas fi ma hinaidin maka ikhtilaf jalmi-jalmi bila lafaz ma ketika ieu hal ya amilatun amlana teh beramal atawa henteu tuh nya. Paman ja'alaha amilatan faqala inna dzarfa wal jar majrur fi maudhi nasbin biha. Tuh, di mana-mana beramal si mana maka dorob jeung jar majrurna fi maudhi nasbin dina tingkana nasab. Wa ma lam yaj'alha amilatan qala inna fi maudhi rafin. Di mana-mana henteu beramal eta si lafaz makna maka si khobarna anu kaluar tina dorob jeung jar majrur itu tingkah ropa lamun teu beramal. Ya sakitulah beres. Jadi balikan lah. Min mereka teluna teu meunang si khabara dikumakeun, diheulakeun kecuali lamun kaluar tina dorob jeung jar majrur maka hukumna meunang beramal. Sampai dah beramal anggar henteu ka ciri dari naon apa? Dina mahana ta ieu teh keur ngajelaskeun dina bait mah wa tartibin jeung kudu naon tartib mata dina bait aya wa tartibin bikin kudu tartib teh si mubtada heula kakara khobarna lamun diheulakeun maka hukumna teu meunang geus 3 kaopat syarat anu kaopat syaratur rabi syarat kaopat ala yataqaddama ma'mul khabari al ismi teu meunang ngaheulakeun ma'mul khabar mandirikeun kana isim wa huwa ghairu dzarfin wala jar wa majrur jeung si ma'mulna teh lain kaluaran tina dorob jeung lain kaluaran tina jar majrur kade ieu mah anu diheulakeun ma'mulna lamun tadi mana-mana khabarna nya ayeuna mah ma'mul ingat ma'mul khabar. Ma'mul khabar teh anu diparentakeun ku khabar. Khabar, geus si khabar ngaboga naon? Ma'mul. Urang contohan di dia. Fa in taqaddama batul amru nahu ma tu'amaka zaidun akilun. Ma henteu tu'amaka kana kadaharan anjeun zaidun arigi zaid akilun eta anu dahar. Mana mubtadana? Mana khabarna? Mana ma'mulna? Nah, ieu situ amaka si ma'mulna digumakeun, diheulakeun ma'mul khabarna. Cek tadi teu meunang diheulakeun. Lamun diheulakeun si makna kumaha? Batal. Maka ieu teu meunang si makna beramal. Teu meunang kieu berarti ma to'a maka zaidun akilan. Tah teu meunang. Sabab batalna di manana? Eta si ma'mul khabar digumakeun. Kecuali lamun kaluaran tina jar majrur atawa dorob maka hukumna meunang. Kecuali anu datangna polisi jeung abri maka hukumna meunang. Anggap eta teh polisi jeung abri lah jar majrur jeung dorob teh. Fala yajuju nasbu akil maka teu meunang dinasabkeun lafaz akilan teu meunang.
Waman ajaza baqo'al amali ma'a taqaddamul khabari hiji baqo'al amali ma'a taqal ma'mul beturikeun ulah geus ngalieurkeun deui ieu anu ngameunangkeun geus lah intina mah urang itsba samina wa atona ka musannif. Cek musannif mentong henteu beramal lamun ma'mulna digumakeun diheulakeun jeung musannif. Teu beramal teh berarti batal amalna. Ngan lamun si ma'mulna kaluar tina dorob jeung jar majrur maka bisa beramal. Nu kumaha nu beramal? Aya teu di dieu contona. Anu si ma'mulna anu kaluaran tina dorob jeung jar majrur aya teu contona. Mana contona? Mana? Mukimah. Ya jauh-jauh teuing nabi teh aya mana teh. Ma bi anta makniyan. Teh aya di nabi itu. Ma bi anta makniyan tabi eta teh ma'mul khobar. Ngan beda keluaran tina jar majrur. Ning teh tadi nasabkeun bisa? Ya bisa. Paling mah keluaran tina tentara. Keluaran tina naon jar majrur. Maka hukumna meunang. Bi tabi harap jar diidopatkeun kana ya mutakalim. Ini didopatkeun naon? Ngajarkeun si bana kana ya mutakalim. Nah, berarti babi henteu kakuring. Lain eta tetep. Sabab ieu lain ngajadikeun khobar. Ieu ngajadikeun ma'mul khobar. Kan ke khobarna ka mana? Ka hareup maknian eta khobarna. Ma henteu bi kakuring anta ari anjeun maknian eta anu ngamaksud. Lamun tartibna kieu berarti ma anta maknian bi. Anjeun teh teu ngamaksud ka abdi teh henteu. Teu percanten abdi mah anjeun ngamaksud ka abdi henteu. Kan pere digumakeun ma'mul khobarna diheulakeun ngalieurnya atuh dikeulakeun jadi lieur urang teh. Tah tartibna kawas tadi ma anta manian bi anjeun teh teu ngamaksud ka abdi. Ayeuna mah ma'mulna digumakeun dikeulakeun ka abdi anjeun teu maksud. Akur teu. Akur mun teu mana teh? Akur mana teh kene eta kene. Ngan pere digumakeun ma'mulna diheulakeun anjeun dipanarikeun. Anjeun teh ngamaksud ka abdi, akur jeung kan ngamaksud makanya teh anjeun teh teu ngamaksud ka abdi. Henteu ka abdi anjeun ngamaksud. Akur kene eta kene gitu. Ngan peda cek tadi ieu si ma'mulna digumakeun diheulakeun. Geus eta cek musannif sabeureujit tah. Opat teu dapat ulah seueur teuing geus dua nama lah tinggalkeun weh. Da cek musannif oge sabeureujit tadi. Opat cek sesuai jeung dina bait aya sabeureujit. Aya opat geus lah opat. Sirek ditambahan deui hot. Geus we katang silieur teuing. Balikan deui. Jadi lafaz ma itu bisa beramal. Ngaranna makna mah hija seperti keun lafaz laisa atau lafaz kana tapi aya syaratan. Syaratna hiji teu meunang dibarengan ku lafaz in. Dua teu meunang nomor kaduana kudu tetep napi. Teu meunang dibatalkeun napina ku lafaz ila. Ya, dua, tilu kudu tartib. Teu meunang khobarna diheulakeun. Opat si ma'mul khobarna teu meunang diheulakeun. Kecuali lamun kaluaran tina jar majrur atawa dorob maka eta mah meunang sabab eta mah aparat. Geus beres sakitu. Engke tinggal lata in. Tilu deui nu acan. Karek naon? Hiji tah karek lapan naon tah? Lapan mah unggul tah sakitu. Wa rafa ma'dufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bimazam ai soal masalah gitu. Sabar.
Bismillahirrahmanirrahim.